dan segala kepatannya Ayo tak lebar, ayo baik. Sing jembar rezekina, sing gede-gede umurna, gede-gede panjangna, gede-gede jodohna, gede-gede panjang. Jauh-jauh di penyakit. Amin. Gus. Alhamdulillah. Nasihat. Ulang sok banyak adinya. Sami-saminya saling hampura orang teh parasa di dirasana andi aja jadi dihajana dihapura pulang panjang Sami-sami. orang tidak kumaha tuh saling hampura mari kenal Kami Ari si Japra kemana? oh coba mukur mudik kan itu ke lembur Di mana lembur? kana on kadogong Garut Oh, ke Garut. kamari keur hujan makat nate isu malah hujanan meureun ketika sebudangnya sih bang paling balik ke 2 minggu baru lakena Oh iya nah, iya di Cikarang. Sebentar Tah ya. sebentar hitam Oh, ada kasih tetap oh burang teh ka imahna jadi batan jadi ka imahna cek bojona teh cenah di WC mun keur ngajeun cenah kitu urang teh nungguan di hareupeun lawang WC 2 jam nangtung bae udah hiji aya bijil teh oh cenah geus bae cenah kitu mudahan iya dicekal. Iya kieu manehna. Aduh. di barang tas di mana teh teuing hujanan meureun Di tanggalnya. sebulan waras aya nama aya meureun Ya. Uing kada itu heula. Kada uing menta ieu. bawa bisa mari jalan dan jauh banget teh Sok. Udah ya. iya Alhamdulillah. Ieu ti si Cengos. Ieu ti si Ucok. Lebaran teh meunang rezeki tong ditampi. Ieu rezeki mah. Yo. Ahlan wa sahlan. Lebarannya Ari puyeuh. ripuh pigeon wae nah di ripuh. Rezeki. Oh, rezeki tarima. Kurang teh irahan. Kurang teh. Ieu teh Kurang tambahan ku ieu. Naon? Kerupuk be hampang ngona. Batu. Oh iya si Japra eueuh. Nyabah japra mah. Si Ucok akare kapanggih dibere nu kieu hiji tah ti si Ucok. Ieu ti si Cengos. Si Cengos sama teh kapanggih. Ka mana cengosna? Teuing cenah cek si Ucok mah cenah ge nyeri beuteung. Modal cikeruh. Oh, cenah ge. Hah. Heuh lah. Lebaran Kurang ngopi bae nama. Nu tegap da jabutna. Ngopi lah. Warahmatullahi ya kami dari Cengos Channel mengaturkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf lahir batin dan tidak pula kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang telah like atau subscribe channel kami dan terima kasih pula atas segala dukungan dari pemirsa semua. Semoga rezeki barokah yang berlimpah tertuju pada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum